Duh, alhamdulillah poe ieu karek beres nandur tuh no dunungan. Alhamdulillah beres 5 hektar ya beres ku sorangan ke kuring digawean ieu teh. Tadi teh kuring teh ngaliwat ke kampung sabelah lain di dia di ditu tuh jauh. Kata ibu-ibu kula ribut samperkeun ke kuring teh sugan teh keur ngaromongkeun naon Aipek teh keur ngaromongkeun PKH ditingali si ibu eta teh jelema beunghar hunggul anu ngaromongkeun hayang PKH teh kuring mah teh heran euy teu ngarti eta ka ibu-ibu anu ngomongkeun PKH jelema beunghar sagala rupa aya lah lamun ditingali ku kahirupana mah jauh bimaraten teu meunang dahar mah atuh layak lah eta mah ku hayang eta meunang PKH kumaha tuh ibu PKH teh ieu mah keur jalma-jalma anu karurang mampu pemerintah teh direbut we ku jalma anu beunghar wah maju-maju atuh negara urang teh bu euy ieu carana mah bingung ku hayang wae eta heran saya mah geus lah jalma lalieur eta mah balik